Ari awak cager mah kieu ngeunaheun. Ieu teh cara jelemana mah mamayu ieu teh. Boga duit mah hayang chicken ieu teh. Hayang melon, buah-buahan. Sayangna aing teu gabeg duit. Ari cager. Seblokan geus barareak. Panen geus barareak. Buatnya banget. Musim panen malah gering. Padahal mah kesempatan banget saker jelema nu teu gablek gitu. Arek iraha deui. Untuk panen mah. Oh penghasilan. Kuduna kieu meureun Kaharepna mah kumaha engke we. Bari jeung hutang injem ge geuningan manggih wae saker nyatu mah. Manarek munggah ke deung dege. Mang geus cager. Mendingan ya. Ya syukur atuh mendingan mah. Mah teh ka sawah deui. Geus beak panenna oge. Nya geus beak ke mulungan-mulungan naon atuh mah di sawah. Mulungan naon teh hidang? Mulungan puntung tuh mah. Puntung sap, puntung tukang rontok. Lah, puntung tukang rontok. Eta mah keur naon sih? Keur ngopi ieu aing mamayu pisan ieu. Ya geus dahar we, eta mah naon sih? Aya keripik doang ieu. Ya geus keun bae keripik ge mah. Ya, boga duit mah aing teh hayang meuli chicken ya. Mama sageuring ge hayang we chicken. Mamayu teh hidang sia teh. Kos budak wae. Mak ngomong-ngomong kedeng dege munggahnya bulan puasa. Oh iya main ngelalieur Oh bararingu emak, orang kudu mencit naon sih. Mencit naon sih mencit berit santung. Dek anak emang ada harna berit santung, orang gak mau. Mencit naon sih hayam geus arareueuh tuh da ge hayam. Dijualan we kusia, dicopetan we kusia. Orang hayang daging sapi emang kos batur Ya daging sapi mah mahal, kudu aya duit. Lina oge. Oh nya, udah mah hari tengiluan tabungan teh kos batur. Nya miluan tabungan oge da kudu di setoran sia teh yem. Mak lamun di Saudi mah sia lamun arek lebaran teh imah sok beberes, dibersihkeun. Nya tong kudu di Saudi, sia ayeuna ge beberes imah teu naon teh idang. Tibang imah sagede peureup, naon nu kudu diberesan mah teh. Teu naon supaya aya eueuh sawang-sawang taberesan ku sia supaya di tempok batur teh geunaheun bersih imah butut oge. Yang geus atuh yuk orang bebersih yuk. Rek bebersih. Heeh. Ayo yeung Ayo kuat balak ieu ceba ge arek munggah teh pan lamun batur aya ulin ka dieu teh geunaheun kitu ya. Oh, setahun sekali mah teh. Bebersih. Ayo naon heula yan? Nurun-nurunkeun heula kenteng, Mak. Buset, nurunkeun kenteng sugan naik ruang. Ya iya we eta kapruk-kapruk. Nya geus sok. Sapu aya 2. Kadang urang nyokot ieu heula. Panyawang. Oh iya meni kuat ngebul pisan. Gusti. Mak, dia di jero meni menang 1/2 kilo mah meureun. Gusti. Iya. Dia mana ieu? Wing dihandapnya. Heeh. Kuat loba banget sawang iam. Heeh, pugu oge mak. Liwat tibang satahun sakali iam. Ya heeh, kos batur mah dibersihkeun imah gedong, imah tibang imah kos kandang entog. Iraha mah boga imah gedong iam. Ya kudu ka Malaysia heula 15 tahun. Sia tara sukses ka luar negeri oge ngan mawaan wae budak. Nah, geus ieu meureun mah geus bagean, meureun mata kitu ge ka luar nagari. Gusti mah tai entog eta meunana lambru, apa tai emak ieu meun ambru di dieu. Ya pira ku taing aing modal di dieu teh hidang.
Ya sugan, da mama jorok. Arek iraha sih ya, boga imah gedong teh tunggal tahun teh imah teh kos ieu wae. Ya sugan mah ngajukeun ka desa. Ngajukeun wae oge tara ieu geuningan tara meunang. Ngajukeun ka desa ka RT, minta dibedah rumah. Ka RT dulur RT wae anu meunang teh iem aing mah tara meunang jelema malarat. Nya mantak naon emak nyahan, minta dikawin ku RT, berarti kayak emak imahna dijieunkeun. Bidang mana aya nu daekeun RT jeung nini-nini. Ngadaekeun asal digubrah gebroh ge mate ah. Mah geus urang capek urang yang ngaladog Gadag sama ngaladog malulu Geus bersih da. Yang geus nya urang ngaladog heula Enam, iem. Pagawean teh ngaladog wae sih iem mah. Oh, bisa bantu-bantu kolot. Ya. Geus mak, geus tuh geus bara resih Ya, tuh. dengekeun. Ngeangan injeun ka ditu. Hoh, dengan injeun jeung naon mah teh? Ya sakarisukan munggah sia teh ya. Oh, heuh nya mah, tapi kan moal aya nu percaya deui ka uing mah mak. Ya kasaha ke tuh aya nu babagi dihareup minjem ka dinya nah. Buang ngerakeun teu wani Nya geus uing arek ucrak ecrok ka nu lain we nya mak. Heeh atuh ya sing bebeunangan ya ya. Heeh, uing ge sabenerna mah sedih arek munggah teu boga duit, teu boga hayam, teu boga entong. Coba uing teh daging sapi mak. Mun aya mah ulah daging sapi ya, daging hayam ge teu naon ya. Daging orai kajen teu mak. Teu idang siang teu teh ari tega mah ka aing. Oh jadi satunya uing embung loba teuing debat Nah ka ditu. Ini sarara dih teh pisan ampun arek munggah meuni kuat teu boga nanaon pisan. Duit teu boga. Ayam teu boga, bumbu teu boga. Kieu-kieu teuing ampun teuingan kahirupan. Jadi nanti tiba heula ada aing teh kos kieu wae balangsak wae. Arek iraha beureung ngasaan jadi jelema beungharna. Kos batur mah kuatan breng ka ditu, breng ka dieu arek munggah teh. Aing mah ku boro-boro mamantogan meuli itu meuli ieu. Duit ge teu gableng. Biasana sok loba anu mere. Si Adel geus babaraha poe teu ulin-ulin ka dieu. Ngomongna mah ngontrak di dieu deukeut atuh tenjoan uakna ka dieu longokan. Ngandelkeun si ieu mah moal eueuh we ope andeleun si ieu mah. Ulah aya harapan we ka si ieu mah. Bararingung, jaba kedeung deui munggah, duit teu boga, ucrak ecrok nu percaya. Panen geus beak. Jaba emah yang daging wae deui aing mah. Pinjem duit ka mana nya? Ayam teu boga, entog eueuh. Ini sarara dibat aing mina langsa hirup teh da Teh Iis, rek mana teh? Tas balanja orang. Belanja naon? Pokoknya jeung munggah atuh kentang, bumbu-bumbu. Gusti, menikah kecap-kecap, mecin, Ya, masako, uyah. Pokoknya kayak siapa daging kebo. Menang belanja? boro-boro. Ya, orangnya celok duit atuh ih, mau ada karunya munggah hayang meuli daging. Ya celok duit munggah mah moal aya, ieu kepake batur oge. Oh nya. Belanja ieu abis kabeh. Minjem hayam hirup atuh. Eueuh teu boga urang ge meuli daging sapi. Teu boga hayam urang mah. Ini sarara di. Kapan mah udah loba hayamna? Oh, bea kan dijualannya ku urang. Kumaha deh deui hayamna dijualan wae, wae butuh we eueuh. Minjem coba ka Bu Haji atuh. Sugan kasih pelak ke. Mal mantak dibere. Nah, orang balik arek momen ieu ya. Jangan kayak mendingan tinggal di ieu doang, cuman di kulkasnya. Waktunya.
Sabar hate, aing maki rasana jadi jelema teu boga teh rek munggah. Teu nyekel duit saperak-perak acan. Jangan dulu, janganlah diganggu. Aing mah lebaran aing mah happy. Udah suka anak. Bela eta mah mau naon? Iya paket nu sapoe 20-nya. Ya jeung ke sahur, jeung angan bening. Mana beli naon yam? Kurang teu beli naon, boro-boro. Mana hayang teu? Hayang naon? Iya aya di urang. Naon sih? Tuh, loba banget teh sinanya. Ya ampun, loba banget ieu mah paket. Ya ampun. Ya, loba bangetnya. Mana miluan teh sih? Ento boro-boro ah. Nya sia sih duitna dipake wae mau modal baju, mantak yo. Mewe lebaran teh sia miluan paket daging, paket kue, ame kos aing. Oh, aing hanjakal jadi Nah, nanti kita teh tuh aing nawe. Jeung ngabencok. Ya, bukan saya jeung mamane tah ngabencok kacang. Sugan teh hidang munggah aing ngaredok. Batur mah mencit hayam, beli Namun, daging sapi. Nya bongana sia mah baheula lain miluan paket tuh aing mah nepi ka lunas alhamdulillah tuh boga kue, boga daging aing mah. Aing nginjem coba. Jam naon? Yang nginjem ieu tah kue. Ya aing mah pakai duit menang 2 juta ya. Jeung beli bener, ah. baju, heeh kenekatan abang aing mah keliling. Yeuh, geus heula nya. Nek ngomean ieu daging. Ecok atuh eta duit teh 500 we. Ulah jabani salaki urang tara balik-balik ayeuna mah. Sia mah koret banget kata tangga teh. Bunga tuh dibere tadi ge ah. Tadi Bu Haji mangkat dari kaci kampe ke belanja minjem ya ka Bu Haji loba duitna ieu. Yo can amprok kesugan arek Di minjem mana ka embung, manehna. ieu? Embung ah, sia mah ngahinakeun bae ka aing teh. Ngomong aing jelema teu gableg. Nageun bae ke sia ye, penting teh hudang ejo jeung ieu, moal sia ti kono. Jor we aing sahur jeung karedok kacang, sakaseueul-seueul beuteung. Geus sia ka ditu ah. Goblok banyak balangsa kayaknya. Embung we dibere teh, bedegong banget. Ya, Bu Haji tas di mana? tas di pasar ya, tas beli baju tah, nungtutan jeung lebaran. Gusti, Bu Haji meni alus kieu bajuna, warna hejo. Mun urang dipake mah moal teu pantes. Nungtutan kayak geus puasa mah capek. Munggah mencit naon Bu Haji? Ya, Bu Haji mah geus mesen bakakak, geus mesen rendang daging, bubuahan nana. Ampun Bu Haji wing meni asa ngelai ngadengena ah. Emang teu boga hayam-hayam macan gitu ya. Oh, dijualan wae ah. Mane mata ge lain sasadian jeung munggah teh. Aya pitik tuh. Asa Bu kumaha. Haji nginjem duit atuh ih. Ya di bejan tas belanja eta beaka be duitna ge. Itu mah tuh 200 ya Bu Haji. Oh, wah. Ujung beli hayam karunya mah odah. Oh, wah. Ini kudu dengan duit ka mananya, kudu dengan ijeman ka mananya Bu Haji saker munggah. Sugan pinjol teh ayam nu kitu teh make HP ya. Ah, HP nage eueuh geus digadekeun ka pegadaian wadas. Walah. Bu Haji ge keur eueuh ya mun aya mah dibere. Ke sugan aya nagihan aya menang deui. Jadi pusing Bu Haji awing teh ah rek puasa teh geuning kieu ah ngalah sarara di aku marek lebaran meureun ah. Hampur rada teu bisa nulungan. Yang satu Bu Haji ah. Ayo coba neangan deh kan saja nyayamnya. Bu Haji ayo ah. Ayo. Harinya ningali kitu makasih diam teh. Lamun dibere nambah deui. Kamari panen ge lapur teh bisa nyetoran. Mak, coba bersih wae. Oh Neng Iis, arek munggahan, kudu bersih imah mah.
Heeh. Eta geus balanja. Terus belanja mak jeung munggah. Ini sedih mama ku boro-boro balanja teu garabet duit. Iya mah tuh mah kita usaha. Sieum usaha naon, Neng? Apal sorangan sieum kos kitu jelemana. Emang kamari panen mah teu meunang eta bawon. Kan apal sorangan mah kamari geus babara poe gering, teu bisa ka sawah. Oh, itu sih hayam mah, hayam loba kene lain. Hayam geus barareak nya sapitik itu pitik nya sahiji deui kadang ge modar. Ya kena sama pitik ke mah di eta we. Dilokuna. Tadi amprok teh jeung si Iyam. Amprok tadi emang lagi serbingungan, kebutuhan duit senang nginjem ke orang-orang kudu eueuh kasih balanjakeun. Si Iyam mah kitu, lamun keur bingung teh sok liliaran ka mana, tapi engke teh balik teh babawaan. Ya kene mah, nu penting mah ulah nikuan batu rek bulan puasa tuh meunang. Oh, meuni kuat bararingun. Heuh meureun aing teu di mah wae mah komot meureun mah geunangan. Oh. Karunya mah nang urang ge eueuh da ari ayeuna mah komot kapake duit teh, pake balanja. Moal merenge celok ka emak. Nyari ayam mah kanyahoan meureun mah salaki uing teu balik-balik. Ieu mah ngecelok ka saha nya? Ya sugan ka Bu Haji juga. Meunang teh si ieu mah. Oh, kudu namanya. Eta si Adel sih buka dia mah. Ya Adel eueuh geus babara poe ge. Tara ka dieu, gering oge teu ngalongok-longok acan. Ngomong nama cenah ge ngontrak di dieu. Tapi mana eueuh ka dieu? Eueuh kabar budak teh. Oh nya ari panen kamari aya ulin ka dia batur keur areuh di imah. Oh. Itu mah urang balik ya ngomen ieu ya. Nya. Mending kene meuni kuat geus boga omeho. Ya kumaha sih mah urang karunya anak urang meureun ke batur saur jeung daging, anak urang henteu. Cuma nya baliknya. Ayo. Amina langsung. Ampun, Gusti. Meuni kuat sedih banget, hati teh sedih. Iraha aing kos batur. Aing mah unggal miluan paket ya aing mah loba wae. Cai ka mana? Terus balanja, Ke belanja naon? nya bumbu-bumbu. Eta mah mau milih mana sila? Paket, terus pemilihan paket cai yo. Tadi daging 5 kilo, ayeuna mie, sadus. Ngeunaheun nya mana mah rek munggah teh jeung sahur. Duit 2 juta. Sih, Mama loba. Yo, lebaran ayeuna mah sugema. orangnya ngiluan, pakai tapi gagal. Nyamber kan mah teh ka di Oh, setoran. ke setoran Pak Using. Terus ada baliknya, iya mah banget. Kayak aing ini mah tuh setengah kardus teh menang, iya mah teh menang. Terus anak baliknya. kos gitu jeung baturan ombak. Mak. Kesapu wae. Sapu da eueuh gawe. Oh, nyokotan paket, ayeuna buka paket oge mah miluan teh. Pemiluan paket, Mama. Oh. Hah? Berat banget, Mak. Aduh. Ieu menang paket di saha ieu? Yo. Oh, mulai dicabat. Di Haji eta, Haji Ano. Minta tuh emak. Di can dibuka, Mak. Ulahun ah. Hayang teh kos kieu bel. Yo. Wih menang 2 juta paket, Mak. Gusti ya, dengekeun. Hei celaka atuh emak. Hei. Tapi udah bela kasih iam ya. Emang kunaon sih? Dia buat si iam dia rek ngecrok. Kuat dari bere, Mak. Tapi nyaan. Ya ari embung diecelokan ku batur, ulah sok di beja-bejakeun ka batur. Oh nyahola di situ nyahoan batur lah, wing boga paket loba. Sia mah kitu malu, bener cek si Iyam. Ari di status WA, di upload di video, di naon tadi, Ya. di status di pecebok di upload cenah ge duit. Ari di gardian diinjem ku batur. Tuh dibere. Sia mah. Nyawing mah emang lagi niatnya mah mana sakangga. Ambil yang minjem, kayak dibere minjem itu digantian, hese ditagi. Hirup dengan mamanas wae jelema sia mah. Terus ada balik tadi paket ayam, ujung daging 5 kilo, Mak. Ikan minyak 2 kilo. Kadi dah. Sia teh. Teu nyaho aing keur panas yo. Arek munggah teu bogana naon. Jelema teh meuni kuat narareman pisan. Meuni eueuh bansos acan. Tah hayang teh nya nempo jelema teh gablek teh.
mere naon gitu, ngeclok-ngeclokan duit gitu. Ieu malah mamanas wae. Oh masih bela mah, nemen pisan ka aing teh. Ah. Tah, aya hayam oge nya, ku aing ditewak ah. Aing mah ah, eta kesempatan aing hayam bakakak eta ah. Malah marangkat deh ge. Ah. Mani marogok. Ah. Belum pangan di pasar ke. Bu Haji, Kan Bella. belanja. Tas beli baju nungtutan ah. Aduh, berat banget Bu Haji. Tadi paket hayam ujung dagingnya beli 5 kilo, duit 2 juta. Ikan Eta mie. 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 Pokoknya penting atuh Bella menang segala rupa mau kamu eta duit tongko. Gusti Ibu Haji, melina beli baju, patus Oh, beli oh. baju ke di sabulan keneh oge. Nungtutan pan, ambil capek teuing puasa mau kamu ke bola lempangan. Wing mah geus meuli online 5 siki melina ge wing. Namanya mah wakna leutik coba Bu Haji awak sagede naon online na ribu, malah nu muat. Bu Haji ayeuna mah tahun ayeuna mah alhamdulillah pisan loba banget bebeunangan teh Bu Haji ayeuna Oh, mah. syukur atuh Bella. Oh, eta bereng atuh mau Ulah. odah nih Bisa sieu. dibuka ulaheun. Teh nya hayunya Bu Oret Haji. maneh mah. Gambe abonganna teh pangiluan paket hayangna we doang. Oret emang lagi si Bella mah. Si itu karunya tuh. Orang make di antaran pe munggahna we ieu mah. Mau odah. Ah aing mah apa ieu menila leuleus. Jangan injeman oge teu meunang, kudu kumaha ieu ngomongna ka emak ah. Ngalamun wae. Mak, para rusing dah. Naon? Utang injem eueuh nu mere, malah anu pamer we. Oh tadi ge iam si Bella, si Is. Mamanas wae coba geus baralalanja. Ya heueuh wing hanjakal dah harita teh tengiluan nabung paketan daging teh ya ah. Oke mah tahun hareup urang miluan iam ah. Oh tahun hareup mah mun panjang umur sararea wang ngiluan mak. Lamun miluan teh mah nya lumayan ya iam nya. Ya heueuh. Jadina teh lamun teu miluan kos ayeuna meuni kuat balangsak, meuni kuat teu kabeli naon-naon acan. Di sararea dih banget arek newak hayam batur oge tadi teu katewak mah teh. Nya ulah teh idang newak hayam batur mah. Ya mun bogana cigana mah eta pamanggang. Ulah newak hayam batur mah ulah iam. Oh mah wing para rusing dah arek puasana ge jadi teu sumanget. Soalnya munggahna arek mencit naon sih emak ah. Ya iam dengekeun nya. Puasa mah ulah niat ku arek munggahan teu bogana naon. Arek puasa mah nya puasa we, diniatan iam. Ya heueuh sih emak wing niat wae Abang ya tapi kan Abang kene saradih lah batur ngadahar ieu ngadahar itu. Abang kene munggah teu mencitna naon, puasa mah teu semangat. Nya kudu semangat atuh sia teh. Komo tadi si Bella mah meni nyarikeun bat hate uing. Naon? Dibere kacang sabeungkeut cenah ieu jeung munggah cenah pirak uing munggah mencok batur-batur ngadahar daging sapi. Yam tadi ge liwat ka dieu yam. Mawa sarimi goningan sadus. Mamanas emak coba ge. Menang duit cenah, manjat teh 2 juta. Tempo diinjem ku emak teu dibere. Ari ateun di naon ari ateun di beja-bejakeun wae urang menang duit cenah. Tempo diinjem yam teu dibere. Jadi hate banget bae jadi jelema teu boga teh. Komo ya rek puasa.
Terus lebaran na wing hayang ka Saudi day ma ah. Balak benar gitu ya, ka Saudi ya. Ya suga na mama bener mate ah. Dengekeun. Ayeuna mah sia boga kolot geus ripu, geus kolot. Ulah sok hayang mamangkat we ka ditu lamun aing jengkar modal di dieu jeung saha. Eueun Yang ge oge da. Baraweun ge anu ngubur mate tetangga ge ah. Jadi hate mate teu ka Saudi mah. Ini kuat sarara di. Dulur, ayah dulur di dia ngontrak meni kuat dengan longok-longok aja si Adel. Si Adel ge bosen Ya, beneran dengekeun. wae. Si Adel ngontrak di dia cenah ge. Tapi eueuh mah kamari gering oge, eueuh ngalongok-longok acan ieu. Boseneun mah batur oge ah. Nya atuh kadulur mah ulah sok bosan-bosan. Nempo yang ngadenge uwana gering atuh ngalongok. Mama tong kudu babawaan. Ditempo dong ge geus alhamdulillah ya. Ya mah dengekeun. Ari ngaranna jelema teu gablek mah dulur oge ngajarauhan mah. Moal mantak ari inget tah ngaranna dulur teh. Geus apal uing mah. Sok gara-gara lamun uing we ka Saudi menang 17 tahun balik. Masna sakieu samet beuheung masna. Pasti nyalampeurkeun dulur tatangga ge. Yang geus mah ah uing rek mandi ah. Tararedi ah. Kumaha brehna weh bulan puasa mah nya mah nu penting mah sararehat kasadayana. Heeh. Diniatan puasa hiji eta diniatan ya. Urang teu munggahan ge teu naon nu penting mah urang puasana aya niat we pokona mah kitu. Peurih. Hirup jadi jelema bangsak mah. Peurih. Terus beak lah mulungan-mulungan naon atuh di ditu da geus beak ieu. Nya bulungan puntung atuh mah. Mana? Balikan deui. Tiga vlog esoraan. Oh aing hanjaka jadi nate teh ku aing nawe. Hari sia, kira ku aing batur-batur mareucing hayam. Siapa yang pembalap?